Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Naf'an mubarakan lana walidinika walinasi ajma'in ya rahimah kula sunnah makrubina wa yati wa mali rabbana innaka jami'un nasida min ribabina ya khaliful mi'ad. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum khususan ila masyidatil ma'ad wa ila man wasala min jihatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam eta andi teh. Wa qala sareng parantos ngadauh halaman 17 upami sami kitabna sami percetakanana. Wa qala sareng parantos ngadauh saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana lapad innallaha nu etaeun atanapi nu idza kasurat innallaha sayaktosna ari Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Allah al abda kahiji jalma kahiji hamba al muta'affifa anu ngariksa dirina abal iyali tegesna ka bapana keluarga. Wa qala sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man saha jalma bata anu nginep anu sare si jalma muta'awwiban bari ngarasa capek fi talabi ma'asil auladihi dina sababiah nyuprih kahirupan pirang-pirang budakna itu man. Bata tah sare si jalma nginep si jalma magfuron barina nu dihampura lahu pikeun siman. Nu jadi bapa nu jadi orang tua tibra kulemna teh atawa di mana aya nu janten sepuh rama urang sadayana tina sabada milarian nafkah jang keluargana jang budak-budakna kesang badag kesang leutik geus neangan harta saking capekna nepikeun ka tibra sare bari tibra sare na teh lain ku sabab hal anu lain melainkan tina sababiah ngarasa capek ku sabab geus neangan nafkah pikeun nu jadi keluargana. Maka bata magfuron lah eta jalma nu neangan apakah tuluy sare sababiah sare na teh karena capek ku milarian nafkahna maka salama keur sarena kalebet kana jalma nu dihampura dosana. Matak nu jadi salaki milarian nafkah ti isuk nepi ka sore atawa sore nepi ka peuting beres neangan nafkah tuluy sare tibra karena lelah telah mencari sesuap nasi sebongkah berlian untuk keluarganya maka sare nate dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh nu jadi pamajikan kudu bungah lamun salaki daek gawe hargaan kacape nu jadi salaki ciri salaki teh geus tanggung jawab biasa kabantu nyaman nya kitu deui hargaan pamajikan tina sababiah capek geus ngaulaan urang nu jadi salaki sabab geus beruntung urang boga pamajikan nu ngarti kana kondisi kaayaan nu jadi salaki. Ilmun aya pamajikan teu narimakeun kana kamampuan nu jadi salaki apaleun salakina banting tulang tapi sakitu kamampuanana nya pamajikan nu alus pasti bakal menghargai jeung menghormatina. Wa qala sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man saha jalma
tolaba anu milarian si jalma ad-dunya kana dunya halalan barina nu halal, wasti'fafan jeung ngaraksa dirina anil mas'alati tina barang main tina barang penta, wasa'yan jeung digawe si jalma ala iyalihi kana pikeun napakahan keluargana si jalma, wa ta'atufan jeung mikawelas ala jarihi ka tatanggana, jaa tah datang si jalma yaumal kiamati dina poe kiamat, wajhuhu bari ari wajahna eta man kal komari eta seperti mangkomar, kal komari eta seperti bulan lailatal badri dina peutingan purnama tanapi tengah bulan. Jalma nu milarian tawa salaki atanapi jalmi nu milarian materi nu milarian dunyana bari jalana ku jalan anu halal, bari tujuan milarian harta teh karena supaya ngaraksa dirina tina barang penta kabatur, tina ngarep-ngarep hayang dibere ku batur, nepikeun kagawe capek banting tulang pikeun nu jadi keluargana, bari lain wungkul jang keluargana tapi boga kaasih boga kadeudeuh supaya teu milaraan kanu jadi tatanggana, maka eta jalma nu samodel kitu dina poe kiamatna wajahna bakal bersinar seperti bulan purnama. Itu hebatna. Da kamari kan dibahasnya. Jadi di antara na harta nu alus teh lain wungkul harta nu dipake ngana pakahan jang budak jeung pamajikan, tapi mampu oge memberi kepada tetangga, kepada sahabat, kepada kerabat, eta harta nu alus. Alus eta teh. Waman jeung saha jalma tolaba anu nyuprisi manha kana nafaqah halalan barina nu halal, takathuron karena supaya loba hartana, mufakhiron tur anu sombong, muroian tur nuria, lakia maka manggihan si jalma Allah ka Gusti Allah yaumal kiamat dina poe kiamat, wa huwa bari ari Allah alaihi ka eta jalma ghudbanun eta anu bendu. Beda sabalikna lamun jalma neangan napakah atawa salaki atawa sawae jalma neangan harta, harta di dunia ngumpulkeun harta semangat bener usaha nama, tapi tujuanna teh hayang loba harta bari hayang takabur hayang sombong, hayang nembongkeun ka batur yen urang teh beunghar, atawa muroian tur anu ria hayang katingali ku batur, maka eta jalma dina poe kiamat bakal tepang sareng Allah bari Allah teh anu bendu ka eta jalmana. Jadi atuh Allah bisa mika resep jeung bisa mika bendu ka jalma nu daek usaha, nu daek kasab, nu ngalobakeun harta banda tergantung tujuan tina neangan hartana. Lamun ku neangan hartana ngalobakeun hartana karena boga tujuan rek nganapakahan keluargana oge berbagi kata tangga kerabat jeung sahabatna, maka dimuliakeun ku Allah. Tapi lamun ku ngalobakeun hartana rek sombong, rek takabur, rek kopet, rek medit ngan hayang kasebut ku batur beunghar we, maka eta mah dipika bendu ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncina berarti lain masalah dunia teuing ngan urang bisa teu mawa dunyana gitu. Urang bisa teu ngendalikeun diri urang tina sababia urang usahana eta. Wa fi hadisi Anasin jeung eta tetep dina sapalina riwayat Imam Anas qala cumarios itu Anas kultu nguping kuring ya Rasulullah, hai Rasulullah, al julusu ari diuk ari ngariung ma'al iyali sartana anak sartana keluarga afdolun eta leuwih unggul amil julusu atawa diuk fil masjid di masjid. Ya Rasulullah, saur Anas bin Malik teh, ari calik sarta keluarga jeung calik di masjid eta unggul mana? Qala ngawaler Kangjeng Nabi, al julusu ari diuk saatan dina sajam dina sawaktu, dina sajam dina sawaktu, maksudna waktu teh dina sabaraha waktu, ma'al iyali sarta keluargana ahabbu eta leuwih dipika cinta ilaya mungguh kuring minal i'tikafi tibatan i'tikaf pi masjid di masjid kuring hada anu ieu. Dina riwayat Anas bin Malik
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngawaler karena pertarosan Anas bin Malik. Ya Rasul, unggulan mana di mana gambaran abdi calik sarang keluarga abdi sarang putra putri abdi ngariung sasarengan ketimbang abdi calik atau napi abdi calik di mana? Di masjid i'tikaf. Rasul ngawaler diuk anjeun sarta keluarga anjeun sasaat sawaktu bos sajam bos sabaraha menit tapi urang ngaluangkeun waktu jeung keluarga babarengan diuk atawa ngariung maka saur Rasul eta leuwih dipika cinta monggo kuring tibatan anjeun i'tikaf cicing di masjid. Naon sababna? I'tikaf cicing di masjid mah pahalana jang soranganeun. Tapi babarengan jeung keluarga pahalana lain wungkul jang diri, budak ge ngarasa bunga, keluarga oge ngarasa bunga. Tapi lamun urang sorangan ya jang soranganeun. Nah, cenengan geun seolah-olah dianggap masjid teh teu mulia, lain masjid nu teu mulia. Nah, sanes ka hade, lain berarti nganggap masjid teu naon? Teu mulia, tapi aya sisi waktu nu di mana ulah mentingkeun diri sorangan tapi oge urang kudu mentingkeun keluarga. Matak sok ameng-amengan ka ditu sorangan teh dibawa keluargana sok aya 40 poeun geuningannya mamawa kastrol jeung mawa kompor gas. Islam pramuka. Ya jeung keluarga. Sae eta sabab keluarga bakal ngarasa bunga. Yakin bakal ngerasa bunga. Tapi kembalinya kan dia bahasana bahasa nu ieu mun kamari aya waktuna jeung keluarga, waktuna jeung dulur, waktuna jeung kerabat, waktuna jeung sahabat, waktuna jeung tatangga. Da angger urang oge berkeluarga hayang akur normal jeung batur. Urang berkeluarga teh hayang akur jeung tatangga. Matak aya kalana jeung keluarga, aya kalana jeung dulur, babaturan, kerabat. Sae eta teh kitu teh. Qala cumarios itu Anas bin Malik. Kultu nyarios kuring naros ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nafaqatu ari nganapakahan alal iyali ka keluarga ahabbu eta leuwih dipika cita ilaika mungguh Gusti amin nafaqatu atawa nganapakahan fisabilillah dina jalan Allah. Anas bin Malik anjeunna oge nyangem kieu naros ka Rasul ya Rasul cik kumaha bandinganana atanapi unggulan mana nganapakahan keluarga atau nganapakahan jalma nu jihad dina jalan Allah. Maka Rasul ngawaler qala dirhamun yunfikuhur rajulu ala iyalihi dirhamun ari sadirham yunfiku anu nganapakakeun anjeun hukana itu punten yunfiku anu nganapakakeun hukana dirham sa rajul hiji jalma ala iyalihi ka keluargana ahabbu eta leuwih dipika cinta ilaya mungguh kuring min alfi dinarin tibatan 1000 dinar yunfiku anu nganapakakeun itu rajul hukana dinar fisabilillah dina jalan Allah. Ya mending kene boga duit 100.000 urang contoh urang teh boga duit teh 200.000 ya contohna. Tuluy ieu nu 100.000 narek dibikeun ka budak urang ka pamajikan urang. Atawa ieu nu 100.000 terek dibikeun di ka jamaah anu rek ka Palestina. Eta mulia kene mana? Mulia kene nganapakahan keluarga daripada kudu barang bere nu urang teu apa teu jelas. Leres teh? Ada cai mah jelas rek mangkat. Sok atuh maneh mereka itu ai budak kalaparan. Nah eta. Matak lamun dipikir-pikir infak sodako amal jariah ayeuna nya geus we mending kene ka keluarga ka kerabat kanu deukeut. Ieu mah ari ka Palestina sodako teh meni beak 2 juta 3 juta di tatangga kalaparan lieur. Terus teh sok we bayangkeun ayeuna. Infak sodako amal jariah walah meni bela-belaan sanes ulah sanes tapi urang oge kudu memikirkan sebagaimana kemarin yang dibahas bahwa harta yang baik itu untuk keluarga, untuk naon sahabat, tetangga, kerabat eta heula we. Bisi aya tetangga urang nu kapilaraan ku harta urang. Tak abdi sok aduh miris Gusti ting yang geus kabibita tah. Karena bergen dina medsos kan wayan kencengnya. Gampang ayeuna mah kieu we. Sok nyieun jalma yatim atawa jalma nu teu mampu anu di pinggir jalan naon videoan we ku urang teh videoan. Kewe ku urang diisukeun mohon bantuannya ini untuk orang-orang Palestina padahal eta teh nu keur diharajet. Bisa wae kan gitu? Bisa urang dibobodo. Matak geus we mun erek infak sedekah kan nu jelas gitu tah. Nu jelas, urang teu apal.
sanes panatik ade ngan eta gitu supados urang teu salah ngalengkah teu salah kaprah teu salah memberi. Lajeng wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati sayaktosna eta tetep di surga lagurofan yakin ari aya pirang-pirang kamar yaro nu ningali nu katingali naon dohruha dohirna itu gurofan min batiniha ti belah jerona itu gurofan wa batinuha jeung belah jerona itu gurofan min dohiriha ti belah luarna itu gurofan. Jadi di surga teh aya kamar nu mana dohirna bisa ditingali ti jerona bisa ditingali di luarna bisa ditingali ti jerona bisa ditingali di luar. Kumaha cenah hayang apal eueuh deui kecuali paeh heula dok paraeh ke apal geura kila dicarioskeun waman jeung eta saha sakanuha ari nu nyucinganana itu guropan atawa jannah ya Rasulullah hei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngawalar Kangjeng Nabi kana lapad alladzina eta jalma-jalma yut'imuna anu mere kadaharan itu ladina atau ama kana kadahareun wa yutibuna jeung ngaluskeun si ladina al kalama kana ngomong wa yudimuna jeung ngadawamkeun itu ladina asyama kana puasa wa yubsuna jeung nyebarkeun itu ladina assalama kana salam wa yusalluna jeung sarolat itu ladina billaili dina waktu peuting wan nasu bari ari jalma-jalma niamun eta nu keur sarare qalu nyararios itu ladina ya Rasulullah hai Rasulullah waman jeung ari saha jalma yutiku anu mampu siman dalika kana itu migawe nu kabeh saha ya Rasul jalma anu mampu barang bere kana tuangeun ngaluskeun kana cariosan ngadawamkeun kana saum nyebarkeun kana salam salat dina waktu peuting nalika batur keur sarare atuh batur keur sarare teh ulah jauh-jauh Yahudi jeung Nasrani mah kan moal mungkin sarolat kitu nya maka Rasul ngawaler man eta jalma qala anu nyarios si iman nu ngucap si iman kana lapad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad ataba nyata geus ngaluskeun si jalma al kalama kana ngomong. Jadi atuh obrolan urang anu alus eta manfaatna oge gede. Obrolan anu alus eta manfaatna teh nganterkeun ka surga. Obrolan anu alus eta teh ngabungahkeun ka batur. Lamun urang geus ngabungahkeun ka batur nya tangtu bakal jadi pahala jeung ganjaran. Jadi atuh pi pahalaeun pi ganjaraneun teh seueur. Obrolan urang bisa jadi pi pahalaeun, sikap urang bisa pi pahalaeun, akhlak urang perbuatan urang oge bisa pi pahalaeun. Artina Allah memberikan peluang besar supaya jalma bisa menjemput pahala, supaya jalma bisa menjemput surga. Sok bisa ku cariosan anu sae, ku akhlak anu sae, ku hartana, ku kakuatanana, ku kaemutanana. Atulah jauh-jauh siga kieu we. Cepi curhat ka Ihsan. Ya, curhat masalah pijodoeun. Kan ieu teh pajenggut-jenggut jeung nu gunul gitu. Duanana pada jomblo nya lieur. Mun ek curhat kan geus boga kumaha carana gitu. Cepi teh curhat ka Ihsan teh. Nalika curhat ka Ihsan ternyata ku Ihsan teh dibere solusi. Yeuh Cep, sebetulna mah loba cara urang hayang menang awewe. Naon wae? En nu kahiji ngadoa. En nu kadua nya ngaca we eta mah. En nu katilu nya neangan. Ngadoa ngaca neangan ulah hayang datang sorangan. Bidadari oge ku urang dijemput, lain bidadari nyamperkeun sorangan. Cara menjemput bidadari kunaon nya ku amal urang keur di dunia. Jadi orang beramal di dunia kan menjemput bidadari di surga. Gitu. Oh, gitu Cep, hapunten Cepnya. Wa man jeung saha jalma at'ama nu mere si jalma ahlahu ka kulawargana si jalma faqad at'ama maka nyata geus mere si jalma atau ama kana kadaharan. Waman jeung saha jalma soma nu puasa si jalma Ramadan dina bulan Ramadan faqad adama tah nyata geus ngadawamkeun si jalma asyama kana puasa. Teu mampu urang puasa Senin Kemis atuh selama puasa bulan Ramadan jaga dirawat ku urang sadayana. Waman jeung saha jalma laki anu panggih nu manggihan si jalma akhohu
kadulurna si jalma yusallimu tur anu maca salam si jalma alaihi ka itu akho faqad absa tahnya tageus nyebarkeun si jalma assalama kana maca salam. Waman jeung saha jalma sholla anu salat si jalma al isyaa kana salat isya al akhirat anu akhir wal punten eta la ala sawab wal fajro sanes wal jarro eta bilih aya nu sami wal fajro jeung kana salat subuh faqad sholla tahnya tageus salat si jalma bil laili dina waktu peuting wan nasu bari ari jalma-jalma niamun eta nu keur sarare ail yahudu wan nasoro wal majusi. Jadi kieu mun urang teu mampu ngalaksanakeun salat tahajud, teu mampu urang ngalaksanakeun salat witir, atuh salat isya salat subuh ulah katinggalin. Sabab ku ngalaksanakeun salat isya jeung subuh eta ge alhamdulillah atau syukur-syukur salat isya kacumponan salat subuh kalaksanakeun witir jeung tahajud oge kalakoran eta mah nya leuwih hade tangtosna ngan lamun teu mampu salat tahajud salat witir atuh nu wajib ulah ditinggalkeun komo ieu mah salat witir jeung tahajud dicumponan ari saajeng subuh henteu meunang lieur eta mah nya nah katingali eta teh siga anu alim jalmi teh siga nu bager padahal salah bohong eta teh jalma teh. Karena eta mah zaman nu keur ngudagkeun hawa nafsu na. Ciri zaman nu ngudagkeun hawa nafsu sok ngutamakeun kana fadilah jeung kana pasunatan ari kawajiban ditinggalkeun. Eta zaman nu nuturkeun kana naon? Hawa nafsu. Al faidatur rabi'ah mudah-mudahan ageng manfaatna kalayan mudah-mudahan urang sadayana nutos rumah tanggi ku Allah dipaparin rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah nambih rumah tanggi anu kenging kabarokahan diwuwuh ku rahmatna Allah salami rumah tanggina nu teu acan rumah tanggi mudah-mudahan pinanggih jeung jodoh nu soleh atawa nu solehah kalayan gampil rezekina amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kangge pangaosan sasihan payun mah sapertos biasa dina awal sasih nyaeta cirian ti ayeuna kaping 1 November nya kaping 1 November tadi cirian pangaosan wasilah pangaosan himmah mudah-mudahan urang ngariung ayeuna ya sanes teh kesel atuh kesel cangkeul can tunuh gitu nya mun tegablag duit mah beuki edane lieur gitu itu tapi da meureun pangna urang maksakeun teh kana urang hayang tolabul ilmi oge urang teh keur ikhtiar hoyong janten jalmi anu sae hoyong janten jalmi nu gaduh ilmu dengan kemampuan urang sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hapunten nu kasuhun kakirangan kalepatan kalfanana oge jamaah Facebookiyah hatur nuhun nu parantos ngirim bintang wis ieu pemuja FYP siga jangan gunara geus dibulak-balik foto teh nya pokona jangan mudah-mudahan dia ageng manfaat. Hapunten nu kasuhun. Allahumma fiqh lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'na